Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Tepangkeun wasta Ibu Depi Sopiati Yuniar. Wasta upami dina bahasa Indonesia artina nama. Nama panggilan ibu nyaeta Ibu Depi. Ibu ngaulang atau ngajar bahasa Sunda kelas 7, kelas 8, sareng kelas 8. Nah, satu acana kana pembelajaran. Ibu miharep mugia siswa-siswi sadayana aya dina nikmat sehat walafiat sareng umpamana bade kaluar rompok tong hilap dianggo maskerna. Kudu sering-sering cuci tangan supados tangan orang bersih bae, tangan orang terbebas tina virus. Hayu murang kalih sadayana siswa-siswi SMP Wahidin satacana urang ngawitan kana pembelajaran. Hayu urang sadaya ngadoa supaya urang dilancarkeun dina sagala hal, ngadoa numutkeun agama sareng kepercayaan masing-masing, ngadoa mulai. Ngadoa rengse. Nah, murid-murid sadaya pesen ti ibu ya, tetap semangat, ulah putus asa. Urang sadaya kedah ngadoa ka Gusti Allah, manuhun ka Gusti Allah, mudah-mudahan pandemi ieu segera berakhir sehingga urang tiasa hidup normal seperti sedia kala. Hidup normal seperti kumaha? Ya urang tiasa aktivitas, tiasa nuntut ilmu ka sakola, tiasa pendak sareng rerencangan, tiasa pendak sareng ibu bapak guru, tiasa ngobrol ngariung sareng sadayana. Urang kudu yakin pasti pandemi ieu bakalan segera berakhir. Kumaha carana sih sangkan pandemi ieu berakhir? Ucara urang mentaati protokol anu tos dianggikeun ku pemerintah. Saumpamana bae misalkan kedah rajin cuci tanganna, maskerna kedah diangge, sareng umpamana ka mana-mana kedah makal sanitizer. Sareng lamun erek salaman mah salam Sunda bae nya. Ulah sampai ka salaman cipika cipiki. Kusabab urang kan henteu terang eta jalmi kana hamawa virus atawa henteu. Mudah-mudahan ibu miharep mugia pandemi ieu segera berakhir sehingga pembelajaran di sekolah biasa normal kembali. Tentuna hidup-hidup sagadaya engkos kangen ka situasi di kelas. Untamina deui murid di kelas 7 meureun hoyong ngarasa bangga jeung leuweus nganggo acu seragam. Nah, satu acana kana pembelajaran ibu bade nyuarang hidup siapkeun heula buku sareng alat tulisna supados hidup paham kana materi anu ku ibu bade diterangkeun. Tujuan pembelajaran nyaeta siswa
tiasa ngidentifikasi pengalaman pribadi atau pengalaman sorangan. Jadi ibu bade medar materi atau ibu bade ngabahas materi ngeunaan caritakeun pengalaman sorangan atau lamun dina bahasa Indonesia artina nyaritakeun pengalaman pribadi. Coba ibu rek tumaros heula, naon sih ari pengalaman pribadi teh? Naon sih artina carita pengalaman pribadi? Carita pengalaman pribadi tentuna sakabeh jelema pernah ngarasakeun anu ngaranna pengalaman pribadi. Moal enyana carita ibu jeung carita anjeun bisa sami. Pastina setiap manusia miboga carita pengalamanna masing-masing. Baik eta carita teh nu kasediheun, baik eta teh carita teh anu pikagumbiraeun atawa membuat diri urang bahagia, atawa carita eta teh anu pikalucueun, atawa carita eta teh membuat urang merasa bangga. Nah, ibu miharep mugia anjeun paham kana materi ngeunaan pengalaman pribadi. Nyaritakeun pengalaman eta nyaritakeun pengalaman anu dialami atau dirandakan ku diri sorangan atau ku diri pribadi, lain anu dirasakeun ku batur. Kusabab moal mungkin carita ibu sarua jeung carita anjeun, moal mungkin pengalaman pribadi ibu bisa sarua jeung pengalaman pribadi anjeun. Pengalaman pribadi ngajarkeun urang supaya urang bisa ngekspresikeun diri dina bentuk tulisan, bisa nunkeun imajinasi urang wah dicaritakeun dina bentuk tulisan. Nah, jadi ibu bade ngajelaskeun rupa-rupa pengalaman pribadi. Rupa-rupa pengalaman pribadi dibagi aya genep rupa atau genep macam atau genep jenis. Di antarana nyata pengalaman pribadi anu caritana pikalucueun. Anu kadua pengalaman pribadi anu nyieun hate deg-degan. Anu katilu pengalaman pribadi anu pikagumbiraeun atawa membuat urang ngerasa bahagia, bungah bahagia. Sedangkan anu kaopat nyaeta carita pengalaman anu pikasediheun. Pikasediheun teh hal-hal anu ngabuat diri urang sedih. Saumpamana bae urang ditinggalkeun maot ku ibu atawa bapak atawa ku saderek. Anu kalima nyaeta pengalaman anu ngabuat urang kagagas alias diri urang teh ngarasa bangga. Umpamana bae naon contohna, misalkan pengalaman anu ngabuat diri urang bangga. Contohna misalkan si Rani teh milu hiji lomba olimpiade matematika ngawakilan seluruh SMP anu aya di Jawa Barat. Terus si Rani ngiluan nilainya paling gede jeung diumumkeun ku dewan juri yen si Rani teh juara kahiji atawa pinunjul kahiji. Otomatis Rani menang hadiah. Rani ngarasa bangga kusabab diri Rani mampu miluan olimpiade matematika ngalawan loba peserta. Sedangkan anu kagenep nyaeta carita anu peeraeun alias anu membuat diri orang malu. Tantuna hidup sadaya pernah meureun miboga carita pengalaman pribadi anu pikaeraeun. Contohna bae meureun hidup pernah keleutik diajar sapeda
terus hidup nyungsep kana got atau labuh di hadapan umum. Ari pengalaman pika eraeun teh nyaeta pengalaman anu membuat diri urang ngerasa malu. Era ditempokeun ku jalma loba. Nah, di dieu ibu erek nyaritakeun hiji pengalaman. Di antara genep di dieu ibu erek nyaritakeun hiji pengalaman anu pikagum biraeun. Dina hiji poe si Udin teh diajak jalan-jalan ku keluargana. Kusabab Udin tas liburan semester entos bagi rapot. Udin liburan jeung keluargana ka Jakarta. Di Jakarta Udin diajak jalan-jalan ku mamah jeung bapana. Udin diajak jalan-jalan ka Monas, ningali Tugu Monas. Kumasi endahna Tugu Monas, yen di luhurna teh aya emas. Selain ka Monas, Udin oge diajak ku kurilingan ka Kota Tua. Di Kota Tua Udin bisa ningali berbagai macam. Sanggeus di Kota Tua, Udin oge jalan-jalan ka pantai anu aya di Ancol. HP Udin ngarasa bunga lantaran Udin diajak liburan ku mamah jeung bapana. Udin ngarasa bunga, ngarasa bangga, ngarasa bahagia bisa liburan kumpul bareng jeung kulawarga. Nah, ibu miharep mugia anjeun sadaya tiasa nyaritakeun pengalaman pribadina masing-masing. Bebas temana. Erek pengalaman anu lucu, erek pengalaman anu deg-degan, erek pengalaman anu gembira, erek pengalaman anu sedih, erek pengalaman anu membuat diri orang bangga, atau pengalaman anu membuat diri orang pika eraeun. Sok tugas ti ibunya eta. Hidup sadaya diajar nyieun carita pengalaman ngagunakeun bahasa Sunda. Temana bebas anu geus pernah dialami ku diri masing-masing. Ditulis dina buku carita pengalamanana ya, pengalaman anu pernah dialami ku diri sorangan. Lain pengalaman anu dialami ku diri batur. Jangan lupa dipoto, dikirimkan ke WA Ibu via Japri ya. Ibu pengen tahu kemampuan kalian menulis cerita pengalaman sampai di mana. Sakitu anu tiasa kapihatur ku Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangannya. Saninten buah saninten, santen di kalapaan, hapunten abdi hapunten, pilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.